Isuk-isuk tos nganterkeun sakola tuluy gegero tuluy masak we jeung hablem ke berang. Hai assalamualaikum dulur sadayana. Rama isuk-isuk ieu teh besti kacida teuing ku teu bisa we nanaon ge. Masukkeun tali sapatu we ge kudu ku indung eta mah budak teh kuat non teu bisa. Ambak we digedekeun buru-buru majan maneh cenah bisi ka beurang. Ada tudaan tadi teh dihudangkeun teh kuat hararese tuh rep deui tempo we na geus beurang buru-buru. Eta tuh dasarena sok kapeutingan wae. Geus nganterkeun sakola budak mah rek tuluy we balanja besti bahan dagangeun nasi goreng nih. Kalian rek masak ningan eta nu poceker kabita rek dikecapan we ngarah satset masak geus parele balanja mah urang tuluy balik we besti. Singkat cerita teh geus balik nepi di imahnya besti ieu teh rek tuluy we gegero biasa we da geus rutinitas sapopoe ning ieu mah gegero matara aya perena ninganannya besti. Alhamdulillah eta teh teu loba teuing da geus ditungtutan geuningan mumpung si bontot encan hudang ieu teh besti rek buburu we da soalna kan gedeung deui ge jam waktuna rek nganterkeun sakola TK ningan digawe ge asa dibereg-bereg ninganan uyuhan we unggal petik kieu jeung kieu we besti. Singkat cerita geus beurang ieu teh besti balik sakola rek masak ceker di kecapan tapina euleus ya besti kapohoan eta teu mimitina direkam nih asa ngeblank tuh da oge otak masak ceker di kecapan ieu teh besti nya ngarasa set bumbuna oge na meuli ngarah ngadahar kabeh geuningan jungna ngadahar bapana ngadahar anakna ge ngadahar jadina teu beda-beda pan masak ada ngacaprak wae teh anggeus geuninganan masak teh besti geuningan penampakanna nyaongeunna nyaho teh ieu teh geus entong dililakeun besti ieu mah urang buru-buru hablemkeun geus teu kuat geuninganan beuteung teh pupurubukan bismillahirrahmanirrahim tuh hablemkeun kerupukna hablemkeun hayamna hablemkeun sanguna tadi teh aya endog asin geuninganan meuli di sekolahan besti ditambahan we meuli kerupuk ongko geuningan aduh nikmat masyaallah da naon we si Eni mah meuni laon we dihablemkeun anu penting mah berupa dahareun we nya besti nu dihablemkeun teh ada sendal jepit mah we teu beuki panganggeusan ya rek minum heula ieu geus heula nya sakitu besti dah.